Terus di sekolah nyanak rapot murang kali kalau sadayana semester terakhir kelas 4 janten nyen meteh nyanak rapot dicanakna kedaku orang tua kedaku urang mana alhamdulillah tiasa hadiran pengintennya tapi anu sakanteun aja di pasien MPG di Desa Bojongsari dapur nama duka dapur di mana itu duka di Gunung Tanjung duka di mana Cinunjang nu jelas mah murang kali sekolah di pasien MPG aya nama kadang samingon sakali bari buktos make sapertos kieu tah janten upami ieu mah rada oge sae nya ayeuna susu tuh susu sabaraha san aya tilunya terus roti tawar tuh roti tawar terus aya buah-buahan aya apel 2 terus deui aya makanan ringan tah jadi total duka sabaraheun pangitanya panaosna mah nu jelas mah ieu samingoneun upami di pasihan anu kieu mah asa rada mendingannya daripada di pasihan nasi anu susueuna mah tada ditaruang kumurang kali teh da nasi sareng rencana sapertos henteu dipikaresep kumurang kali jadi asana cocok kena kieu tah sami ngon sakali we MPG teh dipasikeun ananya jadi san mending nu kieu nya hah daripada nasi mending nu kieu di pasihanana tuh tower murang kali oge mendingan anu kieu cenah MPG na jadi berupa roti susu buah-buahan terus pengitan makanan ringan anu kieu mudah-mudahan manfaat program MPG ieu biasa tepat sasaran mempengaruhi generasi anak muda masa depan bangsa sehingga rajana tiasa cerdas otakna soleh pinter berguna pikeun nusa bangsa katut agama amin amin.